Bismillah. Yeuh, kewajiban urang mah ikhtiar. Hasil jeung teu hasil eta mah lain urusan urang pikeun makhlukna. Keun we tong dipikiran sabab masalah hasil mah lain pikiraneun urang. Jeung moal kuat tah otak mikiran nu lain bagian urang mah bisi peupeus atawa gelo. Ngimpi teh penting, ceuk urang mah. Tah mun geus nyaring, tinggal urang milih erek nyaring terus ikhtiaran ku usaha atawa geus nyaring terus es deui, meh ngimpi deui nu teu beres-beres. Mun teu jalan usaha urang sok tarekahan. Mun ceuk cohagna mah analisa naha beuh teu jalan usaha teh. Tingali kakuatan jeung kalemahan usaha urang. Mun sakirana stuck mah lewat ganti ceuk urang mah. Bae disebut hejo tihang oge. Dan nu apal jalan jeung teu jalanna mah urang. Ari nu lian mah paling ningalikeun urang teu jalan usaha teh kan saukur nyungsirikeun. Tapi beda jeung mun urang maju usahana matak sumanggetan ku eta batur. Nu asalna seri ka urang kumaha carana jadi keprok sabab kemajuan usaha urang. Kade omat mun geus dikeprokan mah urang ulah ujub komo unggah adat mah. Tuh tempo rengit oge paeh beda dikeprokan teh. Da hasil usaha mah eta mah ti Allah lain ti